Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haturan ka para kaum dangu sadayana, para saderek-saderek cing adnan di mana wae ayana. Mudah-mudahan mah urang sadaya teh aya dina ginanjar kawilujengan, sehat lahirna, sehat batinna, bari teu kirang naon-naon. Amin ya rabbal alamin. Aya kabingah nu taya papadana ieu teh para mitra. Cing adnan tiasa tepung deui. Tiasa sapa deui ka para mitra sadayana, ngadua ka Gusti Nu Maha Suci muga-muga ieu silaturahmi urang teh sing janten barokah kanggo urang sarerea. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang teraskeun deui hanca carita anu katunda teh nyaeta dongeng anu judulna Nu Teu Katingali para mitra. Ieu dongeng teh hasil karya seratna ti Nyi Ajeng Armelia Anjarwati anu saterasna didongengkeun ku Encing Adnan. Ayeuna teh parantos nincak ka bagian anu katujuhnya. Cobi kumaha terasna carita ieu teh Encing, kumaha nasib tokoh-tokohna dina ieu bagian katujuh oge ieu teh Encing. Tah mangga ayeuna mah geura calik memerna, lereskeun diukna, upami aya cikopi mangga sadiakeun heula supados langkung raos ngadangukeunana. Urang mitembian wae mangga kasanggakeun Nu Teu Katingali bagian katujuh. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kayaan di sabudeureun wates desa Gejogan harita nandaan yen alam geus mimiti hudang tina sarena para mitra. Sora tonggeret anu tadi peuting pating kurewe teh ayeuna mah geus jempe, diganti ku sora manuk dadali anu pating kalices dina dahan tangkal caringin. Ngawarnaan jagat jadi kacida endahna pikeun sato-sato anu kakara kaluar tina sayang. Wanci haneut moyan harita cahya panon poe anu nembe bae meletek ti belah wetan teh mimiti nyembrot nembus halimun anu masih keneh nyesa di luhureun jalan satapak. Ngagambarkeun kaayaan anu mawa harepan anyar sanajan hate Mangkarta mah masih keneh digebuk ku rasa kasieun para mitra. Mangkarta leumpang pangheulana bari nyekel iteuk kai pamasihan Mang Saliman kuat-kuat, nembongkeun kateguhan hate anu can pernah aya sateu acana. Ditukangeunana Nyai Ipah leumpang bari rada rumek panonna, ngudag tanda kacape anu kacida jerona, sanggeus sawengi muput teu kulem bari leumpang mapai leuweung. Jang Dedi oge masih kene satia ngawal para mitra, bedogna masih kene nyolengreng dina cangkengna, mastikeun kawaspadaan anu taya kendatna sanajan kaayaan geus mimiti caang. Anu keur lalaunan nincak tanjakan ka arah lawang desa, Mangkarta eureun sakedap. Manehna ngarengha panjang bari neuteup ka arah imah-imah panggung anu mimiti katembong tina kajauhan. Beungeutna anu kuleuheus sarta pinuh ku kesang teh ngajelaskeun yen manehna teh jalma anu leres-leres geus luluasa ninggalkeun sagala kalicikanana. Panonna rumek para mitra nyirikeun kasedih nalika manehna inget kumaha baheula manehna sok sombong sarta nganggap rendah ka masyarakat desana sorangan. Nyai, urang geus nepi. Eta imah urang geus katembong Nyai. Ceuk Mangkarta sorana semu ngageter. Ngabebrah yen manehna teh leres-leres keur dina puncak kabingung sarta kaduhur. Manehna malik neuteup ka Nyai Ipah, paneuteupna nunjukkeun menta hampura tina jero hatena para mitra. Nyai Ipah unggeuk lalaunan. Manehna nyampeurkeun salakina, terus nyekel leungeun Mangkarta anu masih keneh bareuh nepi ka katingali beureum semu biru. Nuhun Kang. Hayu urang gura-giru Akang. Yanti tetela memang priyogi ka Akang ayeuna. Nyai Ipah nyarita bari bibirna ngadeg-deg para mitra, ngalambangkeun kahariwang saurang indung anu geus teu sabar hoyong ningali anak. Jang Dedi nangtung rada jauh saeutik. Manehna neuteup kakayaan desa Gejogan anu harita masih keneh tiis para mitra, nampilkeun sorot jalma anu boga pirasat aneh. Mangkarta, Cai Ipah, hayu urang lajengkeun deui. Tapi urang kada hati-hati. Sabab kaayaan aya aneh dina desa harita. Nah betiis pisan kieu. Biasana mah jam sakieu teh geus loba anu ka sawah pan ngaranna jelema lembur mah. Ceuk Jang Dedi bari ngerutkeun halis, nguatkeun kawaspadaan anu bener-bener seukeut para mitra.
Maranehna mimiti lempang deui asup ka jero lembur. Unggal lengkah anu dicokot ku Mangkarta teh saolah nyarios yen manehna teh keur nanggung dosa anu kacida badagna. Tatangga-tatangga anu kabeneran nuju nyapu di buruan imah teh pating polotot nempo Mangkarta mulang para mitra. Nyiptakeun kaayaan anu pinuh ku soal sarta kaheran. Sabab biasana Mangkarta mah mulang teh sok gaya mawa buku agama sarta baju anu bersih, tapi ayeuna mah katembongna kawas jalma anu kakara kaluar tina peperangan, baju kuleuheu sarta awak raca ku cucuk leuweung. Nya anu keur leumpang bari tungkul harita Mangkarta henteu. Nya anu keur leumpang bari tungkul Mangkarta henteu malire ka tatangga-tatangga. Manehna ngan saukur fokus kana hiji tujuan, nyaeta imah panggungna anu kaayaanana reod sarta geus loba anu ruksak balas teu diurus ku manehna para mitra. Nalika maranehna nepi ka buruan imahna, Mangkarta eureun. Manehna nempo aya sora anu cirik di jero imah ngajelaskeun ka peurih anu kacida jerona. "Yanti," Mangkarta ngagorowok lalaunan. Manehna luncat kana golodog imahna sanajan suku raca ku tatatu. Manehna muka panto lalaunan. Sikapna nunjukeun yen manehna teh sieun ningali kanyataan anu pait para mitra. Singgetna, nalika panto muka ka tembong, Yanti nuju ngagoler dina samak saheulaan. Beungeutna warnana sepak bodas nyacas kawas kertas. Dina gigireunana aya sababaraha urang tatangga awewe anu nuju mapatkeun doa bari ceurik. Mangkarta langsung andeprok dina gigireun anakna. Manehna nyekel sirah Yanti bari ceurik balilihan ngabuktikeun yen sagala benteng kasombonganana teh geus rubuh sarta hancur harita keneh. "Anaking, Bapa mulang. Bapa geus datang Yanti," Mangkarta ngajerit dina hatena para mitra. Sora manehna mawa ka peurih anu taya tanding. Yanti lalaunan muka panonna anu katingali rumeug. Manehna neuteub bapana terus imut saeutik pisan. Ngisyaratkeun yen manehna teh memang nungguan Mangkarta sateu acana manehna bener-bener indit. Kaayaan di jero imah harita bener-bener nyiptakeun suasana kasedih anu kacida muringkakna. Sarta sakabeh jalma anu aya di dinya milu nyurucudkeun cimata ningali kajadian harita. Mitra kaum dangu urang lajenkeun deui dongengna para mitra. Wanci hanet moyan nuju menggah ka tengah poe. Sora angin gunung anu ngahiung tina sela-sela bilik awi imah Mangkarta nyiptakeun kaayaan anu pinuh ku kapeurih para mitra. Jiga anu milu ceurik ningali nasib kulawarga anu keur ditarajang cocoba kacida beratna. Mangkarta anu keur nyuuh andeprok dina sisi samak, terus nyekelan ramo-ramo anakna. Yanti anu karasana kacida pisan tiisna kawas es, beungeut Mangkarta nembongkeun ka duhung anu taya papadana. Panonna geus beureum sarta bareuh balas nyurucudkeun cimata anu taya eureuna para mitra. Kadenge sora napasna eueup-eueupan, nahan kasedih anu ngagidir dina dada. Ngudag tanda yen sakabeh kalicikan jeung kasombongan manehna baheula teh hancur lebur harita keneh. "Yanti, hapunten Bapa, naking hapunten Yanti," ceuk Mangkarta. Sorana peurak sarta pegat-pegat. Ngajelaskeun ka peurih saurang bapa anu ngarasa gagal ngajaga amanah ti Nu Maha Kawasa. Manehna neuteub beungeut anakna anu sepabodas nyacas nembongkeun yen sakabeh tanaga hirup Yanti teh geus ampir beak para mitra. Nyai Ipah anu keur nyangsaya dina tihang imah bari nangkep tuur, teu eureun-eureun nyusutan cimata ku tungtung sampingna anu kuleuheu. Beungeutna katingali kacape anu kacida pisan jerona. Boh cape lahir alatan leumpang mapai leuweung. Boh cape batin ningali kaayaan anakna anu sakarat kitu. Manehna nempo ka salakina kalayan paneuteub anu hese dicaritakeun. Aya rasa keheul anu nyesa, tapi leuwih loba rasa welas asih nempo salakina leres-leres geus ajur ajihna. Nya anu keur lalaunan muka panonna, Yanti neuteub bapana kalayan paneuteub anu rumeug sarta taya tanagaan para mitra. Bibirna anu garing teh nyirikeun jalma anu leres-leres nuju nahan ka peurih anu kacida. Manehna nyoba imut,
hiji imut anu mawa makna keikhlasan sarta kadedeh kakolotna. Bapak. Sora Yanti harita kacida pisan ipisna. Hampir-hampiran teu kadenge. Kasilih ku sora hiliwirna angin anu asup kana sela-sela bilik. Mangkarta atuh beuki nangkep Ramo Yanti. Manehna neudeun sirahna dina luhureun harewos anakna. Nuhun gelis, ya Bapak geus mulang. Bapak moal ka mana-mana deh, Bapak bade ngajaga Yanti. Ceuk Mangkarta bari sesegruk harita tatangga-tatangga anu aya di dinya ge para mitra. Kaasup makawiyah anu tadi mantuan ngurusan Yanti. Nunjukeun kasedih anu jero ku cara tungkul bari babacaan dina jero hatena. Anu nangtung di juru panto katembong saurang pamuda anu ajeg kawanina tapi hatena mah milu peurih. Manehna neuteup kaluar kaburuan imah anu rasana poek sanajan panon poek keur meujeuhna moreret. Sabab kaayaan batin jalma-jalma di dinya memang keur dirungkun ku mega hideung kasedih. Jang Dedi lalaunan nyampeurkeun Mangkarta terus nunda leungeunna dina tak-tak Mangkarta ngisyaratkeun yen manehna milu prihatin sarta siap mantuan naon bae. Mang singkiat Yanti tetela leres-leres nuju bajuang. Hayu urang nanda sasarangan wae Mang. Ceuk Jang Dedi kalayan sora anu jero sarta tegeung mawa kateguhan pikeun kulawarga eta. Mangkarta ngarenghap manehna nyoba nangtremkeun hatena, manehna inget kana sakabeh pangaweruh agamana anu baheulangan saukur dipake pakarang pikeun nipu batur. Ayeuna manehna hayang ngagunakeun eta pangaweruh pikeun hal anu sanyana. Mangkarta mimiti mapatkeun ayat-ayat suci para mitra. Sanes ku sora anu sombong kawas baheula dipayuneun masyarakat, tapi ku sora anu pinuh ku rasa handap asor sarta ngaku kana sagala dosa. Sora ngajina Mangkarta harita ngaluarkeun katenangan anu beda ka sakabeh eusi imah. Malah Nyai Ipah oge ngarasana aya hawa tiis anu nyulusup kana dadana nalika ngadenge ayat-ayat suci anu kaluar tina bibir salakina. Kaayaan harita bener-bener jadi puncak nakapeurih para mitra. Yanti anu keur nahan napasna lalaunan ngagerakeun Ramo bapana. Manehna neuteup indungna terus neuteup bapana ngagambarkeun yen manehna teh memang nungguan kumpulna ieu kulawarga sateu acana manehna bener-bener nyerah kana takdirna. Mangkarta beuki husu dina nenedana. Cimata manehna tumerap kana dampal leungeun Yanti. Mastikeun yen tobatna teh leres-leres geus tuntas ditarima ku hatena sorangan. Singetna para mitra, nyaeta nalika Yanti lalaunan ngaluarkeun napas anu panjang sarta jero, panonna mimiti peureum lalauna sarta imutna beuki mawa cahya katenangan anu sampurna para mitra. Mangkarta atuh ngajerit dina jero hatena, tapi bibirna tetep mapatkeun kalimat-kalimat agung. Kaayaan harita bener-bener ngabebrah yen pati sarta hirup teh memang rapet pisan patalina jeung kersana nu maha kawasa para mitra. Nya atuh lalakon di jero imah panggung Mangkarta harita lekasan kalian pinuh ku hawa kasedih anu bener-bener nancep kana jantung. Mangkarta Nyai Ipah sarta sakabeh jalma di dinya nyaksian kumah kakuatan doa sarta kaduhung teh bener-bener jadi puncak tina lalakon manusia para mitra. Mitra, kaayaan di jero imah panggung Mangkarta harita beuki nambah nyiptakeun suasana kingkin anu taya papadana. Sabab sakabeh jalma anu nyaksikeun Yanti peureum lalaunan teh ngarasa yen dunya sabudeureun desa Gejogan teh lir eureun muter sakedap. Wan cilingsir ngulon harita. Cahya panon poe anu nyebrot tina sela-sela bilik teh ngaluarkeun semu koneng anu mata kuaas tapi pikasieun para mitra. Nembus kana sela-sela haseup menyan anu tadi dibeuleup ku makawiyah. Mangkarta anu keur nyuuh keneh bari nangkep suku anakna lalaunan cengkat. Beungeutna anu tadi pinuh ku kasedih teh ayeuna mah nembongkeun pasrah anu luhur anjeunna teh.
manehna neuteup ka Nyai Ipah. Pamajikanana anu masih kene nyang saya bari ngingseg nahan ceurik Mangkarta nangtung bari nahan kapeurih dina sukuna. Leungeunna anu bareuh nepi ka tingali semu Paul teh lalaunan ngusap sirah Yanti anu geus teu usik deui para mitra. "Nyai, dedeh teuing Nyai," ceuk Mangkarta. Sorana berat sarta halimpuh. Mudag tanda kaseuseut hate anu bener-bener nunggeulis. Manehna malika kawiyah sarta tatangga sejena anu masih kene ngariuk. "Ma, kumaha ma? Kumaha? Nah anak kuring teh leres-leres parantos. Ma atuh mah tulungan mah." Mangkarta teu kebat nyaritana. Paneuteupna nunjukkeun kahariwangan anu masih kene nyesa dina sela-sela pasrahna para mitra. Nya makawiyah saurang nini-nini anu sipatna wijaksana sarta luhur ku pangalaman. Lalauna nyekel pigeulang leungeunna Yanti. Manehna neuteup beungeut Yanti kalayan taliti. Sikapna neguhkeun kaayaan anu sabenerna. Kaayaan di jero imah harita janten jempling pisan ngan saukur kadenge sora ambekan Mangkarta anu berat sarta sora hiliwirna angin gunung anu nembus kana hateup eurih imahna. Anu keur nunggu jawaban ti makawiyah Nyai Ipah mimiti maju lalaunan bari ngarondang dina samak. Beungeutna anu rumeuk ku cimata teh ngajelaskeun kapeurih saurang indung anu kaleungitan dunya sagemblengna para mitra. "Ma, kumaha anak abdi mah?" ceuk Nyai Ipah bari sora anu ampir-ampiran teu kaluar tina genggerongna. Makawiyah lalaunan neundeun deui leungeun Yanti kana luhureun samak. Manehna neuteup ka Mangkarta sarta Nyai Ipah kalayan paneutup anu mawa harepan leutik di tengah poekna kasedih. "Nyai, alhamdulillah Gusti masih keneh maparingan mukjizat. Yanti teh teu pupus manehna saukur kapiuhan alatan awakna anu kacida pisan lemahna sarta batinna anu kakarawai ngarasa tentram sanggeus ningali bapana mulang. Ieu mah bukti yen sumanget hirupna mimiti hudang deui ieu teh," ceuk makawiyah bari imut leutik ngaluarkeun katenangan anu kacida pisan bersihna. Ngadenge kitu Mangkarta langsung sujud syukur kana luhur samak anu kuleuheu. Manehna ceurik balilihan tapi ayeuna mah cimatana nunjukkeun kabungah anu tulus para mitra. Nyai Ipah oge langsung nangkep awak Yanti. Manehna nyiuman tarang anakna bari teu eureun-eureun ngucap syukur kanu Maha Agung kaayaan atuh di jero imah harita anu tadi rasana kingkin sarta poek teh ujug-ujug robah jadi caang sarta pinuh ku hawa katenangan para mitra. Para mitra kaum dam, Jang Dedi anu tadi nangtung di jero panto lalaunan ngaleupaskeun napas anu tadi ditahan. Manehna imut bari neuteup ka luar arah gunung anu pamandanganana endah pisan harita. "Syukur Mang, doa urang sadaya dikabul kuno kawasa," ceuk Jang Dedi bari sora anu teugeg tapi sorana ngandung kaikhlasan anu jero. Singetna para mitra nalika Mangkarta cengkat tina sujudna manehna neuteup ka sakabeh jalma anu aya di dinya kalayan rupa anu bener-bener beda. Manehna lain deui Mangkarta anu sok licik atawa hipokrit tapi katembong saurang lalaki anu geus lunas dibere ujian ku Allah. "Ma, Jang Dedi sarta sadaya tatangga, hapunten abdi sadar saposna ieu abdi teh salah. Kasombongan abdi janten poek kana hate abdi sorangan. Mimiti dinten ieu abdi janji bade lares-lares janten bapa sarta salaki anu sae sarta bade ngamangpaatkeun saeutik pangawruh agama abdi pikeun nulungan ka sesama kalayan tulus," ceuk Mangkarta kalayan sora anu ajeg sarta ngabebrah kajujuran anu hamo bisa dibantah deui. Anu keur nyaksian parobahan Mangkarta tatangga-tatangga di desa Gejogan teh silih teuteu. Silih pandang nunjukkeun yen maranehna teh memang ningali parobahan anu nyata tina diri Mangkarta. Kaayaan harita bener-bener jadi titik balik pikeun kulawarga Mangkarta para mitra.
nembongkeun yen sanajan sakumaha beratna dosa sarta kasalahan ari geus aya niat tobat anu tulus mah pasti bakal aya jalan caang. Mitra kaum dangu, ngaran lalakon hirup manusia teh saestu nalir ibarat parahu anu keur meulah ombak di tengah sagara da para mitra. Sakapeung tenang mawa kating teriman tapi mindeng oge ditarajang ku galura anu ngandung kasangsaraan. Kaayaan di desa Gejogan harita para mitra, urang sambung dongeng nanya. Nalika panon poe geus mimiti lingsir ngulon sarta langit robah jadi jingga semu sora emas teh. Nyiptakeun katenangan nu can pernah dirasakeun ku warga sakitar. Angin gunung anu niup lalaunan teh nembus kana sela-sela bilik imah panggung Mangkarta, mawa hawa tiis anu ngalembutan hate anu tadi keur panas ku kasedih. Wanci burit harita, kaayaan di jero imah Mangkarta geus mimiti rada rineh sanajan rasa hariwang teh acan bener-bener leungit sagemblengna. Yanti anu tadi kapiuyuhan lalauna mimiti ngulisik deui para mitra. Panonna anu rumek teh katingali aya cahya hirup anu mimiti meletek deui. Lalaunan neuteup ka langit-langit imah anu dijieun tina anyaman hawi. Di gigireunana Mangkarta masih kene satia nunggu. Leungeun katuhuna henteu lepas, nyekelan dampaleungeun anakna. Sedengkeun leungeun kenca nyekel tasbih kai anu pating kerepek. Sora kerepekna ngiringan husuna zikir anu keur dipapatkeun. Anu keur lalaunan cengkat tina diukna. Nyai Ipah leumpang ka dapur rek nyokot cai haneut para mitra. Beungeutna anu tadi sepa teh ayeuna mah geus mimiti nampilkeun aya harepan. Sanajan semu kuleuheu keneh balas cimata tadi. Manehna neuteup ka salakina, paneuteupna nunjukeun kaget anu kacida ningali Mangkarta anu biasana sok nuntut diladenan. Ayeuna mah kalah katingal husu naneda bari teu malire kaayaan beuteungna anu memang can kausi ti isuk keneh. Kang, ieu caina harewosnya Ipah lalaunan. Sorana ngaluarkeun kadeudeuh anu geus lila kasilih ku rasa peurih. Manehna neundeun cangkir kaleng dina luhureun palupuh di gigireun Mangkarta. Mitra kaum dangu, Mangkarta malik lalaunan. Panonna anu beureum teh neuteup ka pamajikanana. Kalayan paneutup anu penuh handap asor. Nuhun Nyai, atur nuhun tos satia marangan akang anu geus loba dosa kieu. Walon Mangkarta, sorana halimpu sarta semu ngageter. Mastikeun yen manehna teh jalma anu leres-leres geus lunas tobatna. Manehna neuteup cangkir cai eta, terus neuteup deui ka Yanti. Anak king, gerah udang gelis, ieu Bapa. Harewosna deui ka ceuli Yanti para mitra. Yanti lalaunan nembalan ku sora anu kacida pisan ipisna. Ampir-ampiran teu kadenge ku tatangga anu keur ngariung di luar. Bapak, beres ieu teh Bapak. Ramo Yanti ngagerak leutik pisan nyoba nangkep Ramo Bapan. Mangkarta unggek bari cimata kabungahna nyurucu deui para mitra. Ngabibrah yen kabagjaan teh memang basajan pisan upami urang geus bisa miceun kasombongan. Muhun gelis, ya Bapa, ampura Bapa Yanti. Bapa loba pisan kasalahan ka hidup jeung kama. Ceuk Mangkarta bari nyiuman Ramo Yanti anu mimiti karasa haneut deui para mitra. Kaayaan harita bener-bener nyiptakeun suasana haru anu kacida jerona nepi ka kawiyah anu masih kene aya di dinya kudu nyusutan cimatana deui ku tungtung kabayana. Mitra kaum dangu, anu keur nangtung rada jauh nyaeta Jang Dedi nempo eta kajadian kalayan rasa syukur anu gede pisan. Manehna apal pisan kumaha licikna Mangkarta baheula. Kumaha Mangkarta sok ngamangpaatkeun ayat-ayat agama pikeun kapentingan pribadina, bari teu paduli ka kulawargana. Tapi geuning poe ieu, Jang Dedi ningali aya sikap anu beda dina diri Mangkarta. Ieu mah nandaan yen jalma anu geus meunang pituduh anu nyata para mitra. Mangkarta ceuk Jang Dedi bari nyampeurkeun lalaunan.
Sorana tegeuk tapi ngandung hormat. Kayaan di luar geus mimiti poek. Tetangga-tetangga di luar nuju ngantosan kabar ti Amang. Saya nama Amang sakedap keluar supados warga henteu panasaran deui. Sakalian Amang nuhunkeun diapunten kasadayana. Mangkarta neuteup Jang Dedi. Terus neuteup ka Yanti anu geus mimiti bisa imut leutik. Manehna unggeuk lalaunan. Bener Jang. Amang kudu tanggung jawab karena segala pola Amang anu baheula. Kayan di sagejogan teh memang geus lila. Karasa hareureun ku pola Amang anu teu uni. Mangkarta nangtung para mitra. Dibantuan ku iteukna. Manehna leumpang lalaunan ka arah panto imah panggungna. Nalika panto dibuka kadenge sorak krek anu panjang. 100 pasang panon warga desa anu keur ngariung di buruan langsung wae neuteup ka arah Mangkarta. Kayan harita jempe. Ngan saukur sora jangkrik anu mimiti pating kurewe dina sela-sela jukut. Singgetna para mitra, Mangkarta nangtung di luhur golodog, manehna neuteup ka sakabeh warga kalayan rupa anu pinuh ku rasa kaduhu. Manehna deku di luhur golodog. Sikapna nunjukeun jalma anu leres-leres pasrah sarta miceun sagala gengsi, sarta kalungguhanana anu baheula dijadikeun pakarang pikeun sombong. Dulur-dulur sadaya, apunten abdi. Abdi teh karta jalma anu baheula pinter ngomong tapi kosong kalakuan. Abdi nanda diapunten samudaya kalepatan abdi kasadayana. Ceuk Mangkarta kalayan sora anu lantang nembus ka kasepian peuting. Ngajelaskeun hiji panyaksian anu leres-leres tulus ti jero hate para mitra. Warga anu tadi narek pating kukulutus teh ujug-ujug barerep ngabuktikeun yen kajujuran teh memang boga kakuatan anu leuwih gede batan amarah para mitra. Ieu teh leres-leres titik puncak tina pangorbanan Mangkarta ngagambarkeun yen cahya kabeneran atanapi cahaya bebeneran geus mimiti sumirat di desa Gejogan. Para mitra kaum dangu urang lajengkeun deui dongengna para mitra. Singget carita para mitra, wanci magrib harita mimiti nincak. Sora adan anu pating polentas ditajuk-tajuk kajauhan teh ngawarnaan kayaan jadi sakral sarta lungguh. Langit di luhureun pagunungan geus katingali paung. Semu hideung. Sedengkeun sora sasatoan peuting mimiti reang pating kurewe dina sela-sela rungkut. Nambahan rasa katenangan anu kacida pisan jerona para mitra. Mangkarta anu keur tungkul bari deku napasna karasa ngahegak tapi leuwih hampang batan tadi. Nandaan yen beberat anu salila ieu nyangreud dina dadana teh geus mimiti lesot. Nya anu keur nangtung panghareupna di antara warga nyaeta Aki Wirya, sesepuh desa Gejogan anu geus lobahakan uyah. Beungeutna anu raca ku karero teh nembongkeun kawijaksanaan. Panonna neuteup ka Mangkarta kalayan paneuteub anu jero sarta teureum. Manehna leumpang lalaunan nyampeurkeun Mangkarta. Leungeunna anu geus parero teh nunda dina tak-tak Mangkarta ngisyaratkeun yen aya hampura anu tulus ti sakabeh warga. Karta, sengkat anak ing, ceuk Aki Wirya. Sorana parau sarta ngandung karahayuan. Urang sadaya teh jalma biasa, tempatna salah jeung poho. Lamun anjeun geus leres-leres sadar sarta masrahkeun diri kanu kawasa, naha urang bet kudunahna marah. Kayaan di lembur urang ngabebrah yen karukunan teh leuwih luhur batan kaceuceub. Mangkarta cengkat lalaunan bari nyusutan cimatana para mitra. Manehna neuteup ka Aki Wirya sarta warga sejenna kalayan paneuteub anu penuh kajujuran anu hamo bisa dibantah. Hatur nuhun Aki. Atur nuhun kasadayana abdi janji. Sasahirup abdi bade dianggo pikeun nebus sagala dosa abdi ka ieu lembur. Walon Mangkarta sorana beuki ajeg mastikeun kateguhan hate anu anyar. Nyai Ipah anu keur nangtung di lawang panto bari nangkep tihang nempo eta kajadian kalayan rasa bunga anu kacinda. Beungeutna katingali ayem, hiji katenangan anu can pernah aya sate acana.
manehna nempo salakina memang geus robah total para mitra, buktian doa-doana salila ieu dina sajadah teh bener-bener diijabah ku Gusti Allah. Di gigireunana yanti anu geus katembung jag-jag sakedak nyarande kana kusen panto imutna ngaluarkeun kadeudeuh ka bapana anu ayeuna geus mulang ka jalan anu bener. Para mitra kaum dangu, Jang Dedi anu keur nangtung di sisi buruan bari nyolokan pelor lampu teplok ka tembong saurang pamuda anu bagja ningali karukunan geus balik deui ka kulawarga eta. Manehna ngarasayeun sagala perjuanganana marangan Mang Karta mapai leuweung teh henteu mubazir. Kaayaan di buruan imah harita beuki haneut ku ayana silih hapunten di antara warga para mitra. Singget carita para mitra, Aki Wirya ngajak sakabeh warga pikeun sasalaman jeung Mang Karta. Hiji-hiji warga nyampeurkeun, sikapna nunjukkeun hampura anu tulus, nembongkeun dieun desa Gejogan teh memang desa anu pinuh ku rasa kekeluargaan. Mang Karta nampa unggal-leungeun warga bari tungkul sarta nyebutkeun asma Allah lalaunan dina jero hatena. Kaayaan harita bener-bener ngajelaskeun hiji panyucian dosa anu sampurna sateu acana maranehna asup ka jero tajung pikeun ngajalankeun salat maghrib berjamaah. Aduh punten pisan ya para mitra, sanes encing bade megatkeun karesep, sanes bade mungkas carita kitu wae nya. Nanging da kumaha atuh waktosna parantos merendeng, parantos sae pisaning janten kersaning Gusti urang tunda heula ieu lalakon dina bagian katujuh. Insyaallah upami urang dipaparin yuswa anu panjang sehat lahir sareng batina, urang tepang deui enjing dina bagian ka-8. Mugi-mugi ya dongeng teh janten hiburan anu mangpaat, janten pangbeberah manah kanggo para mitra di mana wae aya. Hatur nuhun kana perhatosanana, hatur nuhun tos satia marengan Cing Adnan, kirang langkungna nedade hapunten da jalmi mah tempatna kaluputannya para mitra, benerna mah mung ti Gusti Allah wungkul. Urang pungkas wae ku doa, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.